dia suruh di mana lagi. Aduh. Tujuan we menang jodoh. Saya malah nunggu udah jodoh teh trauma. Apa bola pernah difitnah? Siapa yang cari tenanya? Ya, kayaknya kurang cari tagang Kiki. Si bola teh. Ya tapi kan Sunda oke memakai bahasa Inggris kan bisa go internasional. Emang, tapi kan lo bantu ngerti ya tuh. Tahu was awal artinya sok. Situnya betul lah itu. Pokoknya mah ayeuna orang latihan, Sunda nyokot alat, sok imah heula. Loh. Allah Akbar. Ketahuan. Beta, labu. Alah, sia. Nah, atuh. Mau ngalancok kamu teh aing mah teh. Metal. Makanya buka puasa lila kene, kumpul jero. Tuh, gara-gara metal. Murasun. Ayo lagi. Marah nih dimarahin wae agak. Ya biasa marah simpannya. Jangkrik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dedi. Dedi baheula eta juga ganti Nah, tiba lagi Abang Far. Dedi. Inggris, ada Inggris. Alah, sedikit. Terus apa juga pakai bahasa Inggris? Orang Sunda. Inggris waktu tadi. Nggak ada meta, selfie, jadi bisa go internasional. Calung salawasna Sunda, da urang Sunda warisan. Dah hese calung mah bisa dihalus-halus atuh. Ngahina. Daripada ben naon? Narkoba kalau Nantu atuh, sok minang ka masjid burak we oge. Tapi calung. Mah kuduna ngelehan atuh kalancek. Didinya mah. Sopan ke adik, masih jeung kudu ngelehan. Kalancek kesopan. Pak, ali sok. Ya, dengekeun, ieu teh bulan puasa, batu ngumpar puasa. Nah teh sieun benuan ku Allah. Udah kena semua batal. Kan ngabatalkeun mah amek-amekan ti Abah. Maneh garelot ieu. Di mana Abah kolot kudu amek? Paling jauh, Pak. Tadi tak utuy. Inggris. Abah, yuk. Kalau kita dibaren naon atuh? Una sabar. Orikat pulang. Ieu, dengekeun. Inggris, Barat, Arab, Sunda, sarua hijikeun angguran memulai ku maneh ngarah jadi rezeki anu maneh keur aya di tanah Arab kan ditu. Yuk, ke era-era batu nu kaluasa. Itu udah dapat alat, rek latihan. Heucik, nyarokot alat kan itu. Awas, bisin bocor, puasana. Ya, wah. Tuh, lihat itu. Iya, senjata. Penting apa? Nah, Abah. Samurai Sunda nu kieu, Bang. Ieu, dengekeun ya, Jang. Dengekeun kumarane maneh teh geus darewasa. Dek usaha deui dimulena warisan urang teh da urang Mekah sohor urang Sunda mah budaya mah di Indonesia mahnya maneh resep kanu barat pek, maneh resep kanu Sunda pek. Ngan gabungkeun sing sinkron ulah dihijikeun kita da hese ngalaana nya gabungkeun sing sinkron dek bahasa Arab dek bahasa Inggris dek bahasa Sunda we sarua wae da bahasa maneh sigera latihan kan tuh Kudunya hati.
Amuran. Boga lagu nu anyar tanya aya. Boga lagu anyar. Mah lagu nanti sabar. Lukisanmu aku. Bandak teh. Ih, mungkin beda teh maksud tadi. Jangan lupa di kolot. Motor nanti rumah jadi TKW. Orang budak, orang rangun. Masih kasih apa kalau katanya itu bu, kalau ini bu ada omnya tuh pakai mandikan bu. Kemana lagi mana? Ada calung. Bisa mini aku gak minumnya. Ini kan itu juragan nungguan eta. Kalanjaan nggak bikin. Dulu aku minum kopi kieu nyambung ngajakan Mimi. Entar kawin jadi lain waktu sibuk. Ah, itu Mimi atuh da Mimi hayang. Juragan tuh nungguan eta balanjaan kenapa ditungguan ku si ibu? Bae juragan mah tepkeun we dah hayang milu jeung utuy atuh. Ulah haditu ulah milu. Ah, atuh sih ya. Utuy atuhnya ngiri sekali we. Ah, mesti kiring kidi. Ah, si Allah. Kidi. Ngomong ah. Juragan nungguan. Juragan nungguan. Ih, utuy. Ah, utuy. Dasar. Apa? Neng Ismi, Neng Isin. Ngalikeun sia ka juragan, bejakeun sia. Dibantun mas, dibantun, didorong-dorong. Abdi isin, cecek sama sabujang. Tapi sina, aduh cecek, eta dorong. Ya, lagi nyanyian wae. Itu paralon amekeun. Bakal wae geuningan. Apanan kamari teh geus makin kumang Atang eta teh. Berarti lamun kitu mah Mang Atang kabalegan ini ngomean teh. Angger ini jamari geus nyalahkeun batur teh. Ieu, tong coklakan nyalahkeun batur. Anu kudu mah tapi mau ngaluarkeun duit. Coba mun ngaluarkeun duit. Udah ngaluarkeun geus alus ayeuna mah abah. Ari si Mami. Ya heeh, sok. Lamun dibalikeun kana paralon, bisa barahaeun duit na ge eta. Mending ku kerese. Apaan kamari ge teu bocor. Iya, kamari mah teu bocor da tigirang na ge eueuh saingna teh. Rek naon nu ngacana ka dieu? Sakalaran cowae di dieu mah teh. Aduh, kalau teh kawin gitu, ya mah da boga salah, Pak. Itu, si Mimi salah curhat. Ya Allah, Mimi, di mana ieu teh beli kalender gitu kusaha jeung cenah? Si Utuy apa, Bu? Ya Allah, dikumakeun si Utuy sok ngomong sing jelas. Si Utuy narek maksa Mimi tadi. Tapi Mimi teh geus sembuh. Tapi Rek dikumahakeun, sok ngomong, terus terang. tapi kunaon? Tong makan cari sing jelas ngomong. Sok ngomong, terus terang. Panggil si Utuy di jalan. Si Utuy teh memaksa Mimi. Tapi Mimi teh geus sembuh. Si Utuy teh geus lila pokokeun ka Mimi teh. Geus terlanjur kieu Mimina. Pokona hayang dikawinkeun Mimi mah jeung si Utuy. Jadina kumaha teh? Bisa ieu mah urang ka imah si Abah. Hayu urang teang tah nu ngaran si Utuy sikat sabaraha. Mana si Utuy na? Kurang dieun, kurengan sekalian. Lah urang alus.